Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna urang medar atawa ngabahas ngeunaan dongeng. Dongeng teh salah sahiji karya sastra Sunda nu aya ti baheula. Dongeng teh wangunna bahasa lancaran atawa bahasa prosaik. Sebab dina karya sastra minimal aya 3 genre. Sastra prosa, sastra puisi, sastra drama. Tah karya sastra dongeng umumna wangunna lancaran atawa prosaik. Dongeng teh ditepikeunna ku cara lisan. Nyebarna turun temurun. Aki-akina tuh kita tapi ka anak incuna. Dongeng Sunda minimal aya 5 rupa, aya 5 jenis. Kahiji dongeng sasatoan atawa disebut dongeng fabel. Kadua aya disebut dongeng jalma-jalma biasa, disebut oge dongeng parabel. Katilu dongeng sasakala atawa legenda. Hilap lagi deui aya sasatoan atawa fabel, jalma-jalma biasa atawa parabel, sasakala atawa legenda, aya dongeng babad atawa sageut, aya dongeng mitos. Nah, sekali deui sasatoan, jalma-jalma biasa, sasakala, babad, mitos. Eta jenis-jenisna. Unsur-unsur dongeng minimal aya jejer atau amanat. Aya disebut jejer atau tema. Aya disebut amanat. Aya disebut tokoh yang penokohan. Aya disebut kasang tukang atau latar belakang. Nah, kasang tukang atau latar belakang aya 3 rupa. Latar belakang tempatna, latar belakang waktuna, latar belakang suasanana. Nah, eta dongeng teh di Sunda ti baheula soal lisan, tapi ayeuna dongeng ditransfer dipindahkeun ku cara tulisan. Mata seueur dongeng-dongeng Sunda nu tos dibukukeun. Misalna wae dina jenis sasatoan aya dongeng Sakadang Pejang jeung Sakadang Buaya. Lisanna aya, tulisanna we aya. Terus aya dongeng dina jenis parabel, contohna Si Kabayan. Aya dongeng dina jenis sasakala, contohna Sasakala Gunung Tangkuban Parahu, Sasakala Situ Bagenggit, Sasakala Kalagawarna. Aya disebut dongeng babad, babad Pajajaran, babad Siliwangi, babad Cirebon, jeung sajabana. Nu kabogoh mitos, misalna mitos Nyi Roro Kidul, mitos Nyi Blorong. Nah, eta contoh-contohna. Terus dina dongeng teh sanyana sanajan dongeng sifatna pamuhalang, hal nu teu mungkin, tapi aya unsur pelajaranna, aya unsur hikmahna. Gumantung urang dina nerjemahkeun dongeng, dina maca eta dongeng. Ya. Pangina sakitu wae, ke urang teraskeun deui. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.